Kebat lampahna Kunti Caci. Manehna hiber ngajugjug kademangan Cihoe. Hiberna teluhur ukur luhureun tangkal kai. Beda pisan jeung bangsa jin atawa siluman. Nu bisa ngajomantara ngawang-ngawang gancang pisan. Nepi ka lebah lengkop. Kunti Caci nyirorot ka handap, clek kana lemah. Di lengkop ka Cihoe geus deukeut pisan. Kunti Caci boga karep arek ngarobah wujudna di lebah dinya. Kangaranan jin atawa wangsa lelemut nyaruakeun alamna jeung alam manusia. Kawas Ratu Arum nitah mikeun surat ka Raden Inggi dina mangsa tengah peuting. Samangsa rek ngalengkah Kunti Caci ngaranjuk sabab aya makhluk anu kawas manehna megatan jalan. Alah, cia. Aya naon eta dihareupeun? Ih, aya jurig. Ih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasabran ka Palembang, ulah ganggu tunggal makhluk Gusti. Juk kaditu ulah marah kayangan. Da urang mah geus lain-lainna deui. Ceuk Kunti Caci ti ditu nama meureunnan si Singlarnya. Ari jurig Kunti anu megatan Kunti Caci ukur coloho. Sabab aya Kunti si Singlar ka Kunti deui. Teu lila pok nyarita sorana ngirung. Ari ilaing kunaon neneng? Si Singlar sagala. Kapan ilaing teh sarua jeung uing jurig Kunti? Jurig Kunti nu megatan mencerong ka Kunti Caci pinuh ku kaheran. Aih, ampur aruy, rarasaan teh uing teh manusa. Kunti Caci nyikikik seuri. Kabina-bina teuing limperan teh, ari laing arek ka mana siga nu rusuh neneng? Uing aya perlu katonggor uing. Ilaing keur naon di dieu? Cek Kunti Caci malik tumanya. Uing teh keur neangan hakaneun, sakalian neangan jodoh neneng. Atuh neangan jodoh mah di alun-alun sia teh reuwih, lain di tempat nu pararoeh kieu. Angke balik uing dibere ancak heuh, nyane ulah wara baliknya. Kapan uing teh ririwa piraku neangan jodoh di alun-alun kuria kalabur deleng kuing didaguan di dia. Temal Kunti reuwig atuheun pisan ngadengerek dibere ancak ku Kunti Caci teh. Ari Kunti Caci terus bae leumpang ngadigeuleuh muru ka tungtung lemur Cihoe. Kunti Caci geus ngarobah wujudna jadi saurang lalaki ngora. Samangsa geus anjog ka tungtung lembur. Kunti Caci kebat ka kenca muru ka bumina Raden Bagja. Barang sup kalawang kaciri aya punggawa nu ngajaga bumi Raden Bagja keur sarare. Nanaonan jelema teh hees di luar. Wah kawas uing teu boga imah. Cek Kunti Caci ngagerendeng sorangan. Kunti Caci leumpang deui muru ka lebah lawang hareup bumi Raden Bagja. Tok tok tok. Unten. Cek Kunti Caci keketrok kana panto bari uluk salam. Duh, uing teh ngarobah sora jadi lalaki. Gerendeng Kunti Caci pohon can ngarobah sorana jadi sora lalaki. Ari Raden Inggi nu harita teu acan kulem ngagurubu margi atrapisan aya sora istri pupuntenan bari keketrok kana panto. Rai bulu pundukna bating puriding. Raden Inggi cengkat lalaunan cepilna teu sirik sirikna teh raranjung. Ngadadangukeun kabeh payun. Tok tok tok.
punten punten cek Kunti cacih deui ayeuna mah make sora lalaki. Pugu bae Raden Inggi ngaranyug deui meureunnan ngadangu nu pupuntenan teh nah bet janten suara suantena pamegeh. Beuh, nasaha nu tatamu waya kieu? Tadi atra sora awewe pupuntenan, tapi cikene jadi sora lalaki. Sigana mah aya duaan ieu teh. Keun arek ditepungan bisi aya perkara nu penting. Saur Raden Inggi ngagerendeng. Teras bae anjeunna kaluar ti kamarna muru ka panto payun. Ulutrak panto dibuka, lol Raden Inggi ngelol tina lawang, katinggal aya saurang pameget nuju ngajajanteng bari imut. Bade ka saha? Saur Raden Inggi bari luak lieu kawas aya nu dipilarian. Sangkian Raden Inggi mah nu dongkap teh duaan margi tadi atrapisan aya swanten istri pupuntenan. Apunten kawagel waktosna isim abdi kajurungan ku Nyi Mimi ite kanggo nyangakeun serat. Temal Kunti cacih ngebrehkeun maksudna ka Raden Inggi. Panon Kunti cacih nyidik-nyidik kanu kasep. Serat Nyi Mimi. Raden Inggi ngajenghok margi neme tadi siang dikintun ka Lemur Nagrak teh, tapi ayeuna tos aya waleran deui ti Nyi Mimi. Muhun Raden, ieu seratna. Kunti cacih mikeun surat ka Raden Inggi. Surat gasik ditampi teras dialak-ilik tetela pisan serat teh ti Nyi Mimi. Sareng saha ka dieu? Kek dupi wasta teh saha ieu teh punten? Raden Inggi tumaros ka eta pameget. Abdi mung nyalira Raden, dupi wasta mah nya eta Kunta Caca. Walon Kunti cacih teu oleh imut kanu gandang. Nyalira ka dieu teh? Keke dupi ka dieu kana naon? Raden Inggi ngaraos panasaran. Muhun nyalira ka dieu mah kana munding. Memaksa dek kana kuda sirwig mung ngopo di palebah lengkob, cek Kunti cacih nyieun ekol. Deuh awatos teuing mangga atuh kalebet heula Kang Kunta. Hatur nuhun Raden, abdi teh bade teras mulih awatos itu sirwig ngantosan di lengkob. Keke antosan atuh sakedapnya Kang Kunta. Saur Raden Inggi bari teras kalebet telami kadinya deui. Kang Kunta, ieu aya ancak kang ngobrolin di jalan. Margi ti dieu ka Lemur Nagrak teh atuh kalintang tebihna. Paling dugi ge enjing-enjing. Tah ieu mah artos kanggo meser sesepeun. Saur Raden Inggi deui bari masihkeun ancak sareng artos ka Kunti cacih. Atur nuhun Raden, sanes kirang sono ite bilih kawengian teuing menawi. Walon Kunti cacih bari narima ancak jeung duit ti Raden Inggi. Nuhun Kang Kunta. Hati-hati di jalan. Kunti cacih ukur unggeuh. Sanggeus sasalaman Kunti cacih ngingkig ini tidinya. Dupi Raden Inggi teras bae lebet ka bumina. Kebat lampahna Kunti cacih. Samangsa anjog kalengkob baturna Kunti reuwig aya keneh di dinya. Ayeuna ieu ancak kabeh keur ilaing reuwig, cek Kunti cacih mikeun ancak ka Kunti reuwig. Nuhun Neneng, nah keur ilaing mana? Emal Kunti reuwig bari nampanan ancak. Uing mah boga ti Kanjeng Ratu, lamun ilaing hayang ulin datang bae ka Lemur Nagraknya heueuh. Uing hiji mangsa arek ulin ka ilaing. Sakali deui nuhun Neneng. Ayeuna uing rek balik ka imah. Sarua uing gerek balik ka Lemur Nagrak, cek Kunti cacih. Teu lila di antarana dua Kunti pating geleber hiber. Kayaan Kabupatian Pasir Panjang ka Cidaramena
Para tatamu agung tisuklak tisiklukna darongkap ngaluuhan pangangki Raden Tejakusuma anu dina dinten eta pisan nikahkeun putrana Den Rara Sulastri ka Raden Kosasi putrana Bupati Haur Koneng nyaeta Raden Tajimalela. Dua pangagung luhung bebesanan geus tangtu ka Cidarongkahna dina mangsa karyaan. Alun-alun Kabupatian Pasir Panjang geus pinuh ku jalma awewe lalaki kolot budak teu sirikna pagaliwota. On kitu deui nu daragang ngajalajar minuhan sakuliah alun-alun. Ari bumina Raden Tejakusuma teu patos tebih ti alun-alun mang rupa-rupa hiburan dipintonkeun. Tapi ari anu jadi kapanasaran pikeun balarea mah daya lian pintonan ronggeng mapag balebat nu geus kawentar kasaban wewengkon kaceluk ka unggal lemur anu miboga ronggeng geulis nanding widadari anu kaceluk pada nyerbut si panggal muih. Para tatamu anu ngaluuhan ka Raden Tejakusuma oge teu waka langsung maruli kumargi hoyong nyakseni pintonan ronggeng mapag balebat. Raden Tejakusuma tos paheut sareng Juragan Danu upami ronggeng mapag balebat bade minton salami 2 dinten. Para tatamu teras bae sarumping meh taya kendatna hoyong ngawilujengkeun ka panganten nu cikeneh tos ngadahu. Dina wanci pecat sawet aya 2 kareta kuda eureun di lebah gerbang. Rada anggang ti bumina Raden Tejakusuma mah kareta kuda teu bisa langsung asup ka buruan pamangku hajat lantaran pinuh ku para tatamu. Sakabeh kareta kuda atawa nu marawa kuda ukur bisa nepi ka lebah gerbang. Didinya pisan sakabeh kareta kuda jeung kuda ditarundana. Ari 2 kareta kuda anu areureun taya lian rombongan ronggeng mapag balebat. Katinggal Juragan Danu sareng garwana Den Idah kalaluar tina kareta kuda dituturkeun ku Ratu Arum. Kitu deui tina kareta Jang Sugi, para nayaga, para ronggeng jeung sinden kalaluar meh bareng. Baju kabaya jeung samping nu dipake ku para ronggeng jeung sinden kabeh oge pamere ti Ratu Arum kacida payus jeung pantesna. Kabaya karatonan diadu maniskeun jeung sinjang kebat lokat mala nengah bitis. Juragan Danu mapah ti pengker ngiringkeun garwana sareng Ratu Arum. Ratu Arum make kabaya karatonan kelir beureum gurat emas dipadukeun jeung sinjang rereng salakadomas nengah bitis beuki herang mencrang we kawas bentang kabeurangan. Sokomo dina sirahna dipapaes ku siger emas beuki nambahan sima wanitana. Ratu Arum lempang ngalanggeor disarengan ku Den Idah. Anu kabeneran keur araya didinya ukur pating poloho ningali kanu lenjang teh. Sawareh pating harewos ngabejakeun lamun eta teh si pangalmuih teh. Ratu Arum oge teu make tutup lawon bodas teu cara arek pinton samemehna. Aduh jadud nyang dewek mah asa kakarek nenjo aya awewe nu geulis-geulis teuing. Deuli eta awakna ni harlung jangkung kitu ni sampulur mata kuruy sok ngadar naon nya eta indung bapana cik salah saurang lalaki nu kabeneran aya didinya sarta ningali ka Ratu Arum. Ari dahar mah heuh sarua we kejo euy ngan basa keur nyieun si pangalmuih sigana teh aya widadari ngaliwat. Emal baturna bari nyerengeh seuri. Reng-rengan ronggeng mapag balebat terus bae laleumpang ngabujengan ka bumi Raden Tejakusuma pada ngarogrog ku jalma pada ngalalajoan kuno araya didinya basa anjog katepas bumi Raden Tejakusuma. Para tatamu anu galecok ngawarangkong bari taruang leueuh teh ngadadak repeh sadayana tamplok paneutupna ka Ratu Arum. Sok sanajan didinya loba putra pangagung luhung tereuh mena umi banda rupa anu geulis tapi samangsa ningali ka Ratu Arum jadi asa bocrekna
Pakulitan Ratu Arum nu bodasnya cas kawas kapas. Taya nu mapakan, komo ningali pakaian anu dipake ku Ratu Arum lain baju cecek renghead nu hargana murah, tapi pakaian anu miboga ajen luhur sarta mahal pameulina. Tatamu ukur pating harewos, sabab can arapaleun ka si pangalmuih, ukur apal ngaran tamu rupa. Raden Tejakusuma barang apal aya juragan Danu tos dongkap teh. Engal bae mapag kanu anyar sumping disarengan ku garwana Den Sumina. Aturan Kang Danu, duh berkah geus datang geuningan. Raden Tejakusuma ngarangkul ka juragan Danu. Mohon Ganapati. Walar juragan Danu sami ngarangkul ka Raden Tejakusuma. Para rengrengan rongeng sungsong marunjungan ka Raden Tejakusuma sareng ka Den Sumina. Ke ari ieu teh saha Kang Danu? Ni kawas bentang kaberangan ieu teh meni herang mencrang kieu. Raden Tejakusuma socana neuteup ka Ratu Arum. Mohon ieu teh anu kawentar disebat si pangalmuih teh ari wastana mah nyimimi. Walar juragan Danu ngeceskeun perkawis si pangalmuih ka Raden Tejakusuma. Masya Allah, nah geulis teh meuni dibeakeun ku sorangan Nyai. Raden Tejakusuma katawis gogodeg, awahing kataji ku kageulisan Ratu Arum. Ari garwana Raden Tejakusuma nyaeta Den Sumina katawis bareube margi asa nemean nguping carogena wantun muji istri nu sanes di payuneun anjeunna. Ayo ka jero sararea, urang ngariung heula jeung kula ieu teh. Raden Tejakusuma bari teras mapah ti payun disarengan ku Den Sumina. Sadayana lalebet nuturkeun ka pamangku hajat. Sok dariuk kadinya. Hampura rada padukdekan ieu teh sabab tempatna heureut pinuh ku para tatamu. Nyai mah ulah wa kadiuk. Kadi heula sakedeung, maturan kula. Kitu kasauran Raden Tejakusuma. Miwarang carali karengrengan ronggeng, anjeunna teras bae majeng ka tengah-tengah para tatamu kairing ku Ratu Arum. Hampura ka para tatamu diganggu heula waktosna ku kula ieu. Kula teh boga cacarekan, lamun cunduk waktuna kula ngawinkeun si Nyai Rara Sulastri. Kula teh hayang nanggap ronggeng mapag balebat tuker nanjeur mangsa kiwari. Utamana mah ngeunaan si pangalmuih anu teu sirikna jadi catur balarea. Urang sarerea ukur apal ngaran tamu rupa. Tah bisi hayang apal, ieu pisan jalmana anu dilani si pangalmuih teh. Saur Raden Tejakusuma jempolna nunjuk ka Ratu Arum. Anjeunna ngaraos reueus tiasa ngogan ronggeng mapag balebat. Ari Ratu Arum ukur ngabelenyeh seuri nepakeun pangirutna. Para tatamu sareng nu araya di dinya pating poloho teu nyangka lamun ngaranna si pangalmuih teh kacida geulis nameh taya nu mapakan. Tah sakitu ti kula mah bisi panasaran mah ke bae nyakseni samangsa pintonan. Raden Tejakusuma nutup cumariosna. Ratu Arum leumpang ngalanggeor nyamperkeun deui karengrengan para ronggeng dijajab ku sakabeh paneuteub. Ratu Arum calik sagedengeun Den Ida panonna mencrong kana dahareun nu ngaleuya sarta loba rupana. Lamun taya sasaha mah sigana geus diasaan kabeh eta teh. Sok kadinya bari disamil ke caina mah keur dibawa ka dieu ya. Raden Tejakusuma nu tos calik di dinya. Mangga juragan mangga ceuk sararea meh bareng. Ibuna isi para rengrengan ronggeng arek dalahar tita si bibi pikeun nyiapkeun ka daharanana. Raden Tejakusuma deui ngareret ka garwana Den Sumina. Atos miwarang neme teh ke oge ngawartosan saumpamina atos sayogi mah. Walar Den Sumina socana teu boleh rutret ka Ratu Arum. Banget ku kataji kana pakulitan Ratu Arum. Red kana raksukan anu diangge ku Ratu Arum, anjeunna kalintang katarik atina
margi anjeunna mah teu acan kantos gaduheun nu sapertos kitu teh. Kula nuhunkeun pisan ka Kang Danu ieu teh nu geus nohonan pangangkir kula. Reueus kula teh Kang. Saur Raden Teja Kusuma ngebrehkeun kabingah manahna ka Juragan Danu. Sami-sami Ganpati, kanggo akang oge kalintang bingahna tiasa nyubadanan pangangkir pangagung. Mugia wae singka landep ku sadayana dina mangsana pintonan. Waler Juragan Danu sami ngebrehkeun kabingah manahna. Syukur-syukur pisan Kang Danu, duh kula teh geus ngeprak balad ngumpulkeun para punggawa pikeun ngajaraga samangsa pintonan lantaran heueuh loba bejana lamun nu lalajo sok buringas sawaktu si Panggalmuih minton teh. Ari mintonna mah bakal di alun-alun ngarah lalega, tapi sok sanajan kitu harapan panggung diwates ku pager sarta dijaraga ku para punggawa, tapi teu jadi matak ngahalangan pikeun nu lalajo mah. Ieu mah keur ngajaga bisi jeung bisi sarta waspada we ti anggalna. Ulah nepi ka aya kajadian anu teu dipiharep ku balarea. Kitu kasauran Raden Teja Kusuma ngajentrekeun sagala rupina ka Juragan Danu. Oh kahartos pisan Ganpati. Akang salaku sesepuh mapag balebat kalintang bingahna tos disambut sakieu tohagana. Sokan tenan kanggo keamanan samangsa pintonan sakitu saena. Kabingah teh menimang lipat ganda ieu teh. Geus jadi kawajiban kula eta mah. Kudu ngahormat ka tatamu. Sok komo ieu mah sasat anu bakal minton anu ngahaja di ogan. Tadi ge menang beja lamun nu rek lalajo ronggeng mapag balebat geus minuhan alun-alun. Kula teh ngarasa bagja ngebrehkeun ka bunga teh katarima ku balarea. Raden Teja Kusuma teu boleh ngaraos reueus ku tiasana ngangkir ronggeng mapag balebat. Telami aya nu kadinya ngawartosan wireh katuangan parantos sayogi sadayana sasarengan jalengkar tidinya disarengan ku Raden Teja Kusuma sareng garwana Den Sumina. Gancangna carita dina wanci harieum beungeut nu lalajo geus minuhan alun-alun teu sirikna heurin usik paduk dekan. Nu daragang ngajalajar mang rupa-rupa dagangan dijagrakeun. Keur nu dagang mah samangsa aya hiburan atawa pintonan teh kacida untungna sabab boga kahasilan anu kawilang ngucekil. Dewek mah euy mangsa beurang geus ningali si Panggalmuih mata kaedanan euy ku ningali tangtunganana. Geulis eta mah beak ti karep kada moal teu taya nu mapakan. Komo mun samangsa minton. Geus teu kabayang eta kumaha balukarna. Matak pantes loba bejana eta samangsa si naon pintonan si Panggalmuih nu lalajo baru ringas ge. Cek salah saurang lalaki keur diuk di tukang warung bari ngopi. Sarua kuring ge tadi apal kieu pisan. Tadi teh keur nunda kuda anu dunungan. Parangan si Panggalmuih turun tina kareta kudana. Disirikna panenjo tangkap puncelik we eta ningali nu kada moal ngalanggeor teh. Ngadadak eta awak pating sariak. Samangsa balik ka imah panggih jeung si Kukut. Ngadadak teh pating puring kak asa neuleuh wah. Emal baturna bari ngagak-gak seuri. Deh, kapina-pina teuing ka pamajikan teh. Nyaruakeun jeung ririwa. Kitu-kitu ge manehna teh daekeun ari madedemit model maneh atuh. Cek si lalaki deui sarua ngagak-gak seuri. Nu lalajo mingkin dieu beuki loba geus minuhan nepi ka sisi alun-alun. Kacaritakeun para ronggeng anu tiluan geus diiringkeun ku Jang Sugih jeung Jang Ahmad ka panggung. Itu deui para nayaga jeung sinden sarua laleumpang marengan para ronggeng. Ari Ratu Arumah masih keneh di kamar keur ngahanca kadaharan nu loba rupana. Kabeh kadaharan nu aya di dinya diasaan kawas nu kokoro manggih mulut. Samangsa panata acara naik ka panggung nu lalajo ngadadak jempe. Pamiarsa sadayana
waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui insyaallah urang lajengkeun dina video anu sanesna. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.